Urang teh kedah sadar yang setiap orang teh beda-beda diciptakan ku Allah teh. Tikawit rupa, sora, dedeg pangadeg data anu sami. Sadena ge benten-benten. Anu kemar identik da benten. Paling mirip arin mirip mah da beda tuh. Dugi ka eusi sirah, eusi awak ge beda. Beda sirah, beda surah, beda awak, beda kahayang, beda karakter, beda pilihan. Mata lamun aya kabeda di diri batur, beda ti urang teh kudu sadar setiap orang beda-beda. Ulah nungtut batur supaya sami jeung urang. Sakumaha urang ge sok emung lamun dituntut ku batur sami jeung manehna. Komo lamun kadituna ngewa jeung nyinggung mah. Aya anu milih Ua Messi jeung milih Ua Ronaldo. Cek Ua Ronaldo, naon maneh kudu milih Ua Messi? Ua Messi mah loba tatoan sagala nu kararitu. Kumaha cek anu milih Ua Messi? Kasinggung. Dabongan disinggung-singgung kudu milih Ua Ronaldo. Kumaha anu milih Ua Messi? Cek Ua Messi teh naon anu milih Ua Ronaldo? Main jiga robot oge. Der pas saya. Saha anu salah? Anu milih Ua Messi atau anu milih Ua Ronaldo? Anu salah mah anu garlut anu marebutkeun Ua Messi jeung Ua Ronaldo. Eta anu salah mah. Sok tengali dina media sosial teh pacentang-centang padengkek-dengkek marebutkeun anu teu puguh coba. Batur mah ngarareunah we di luhur Ua Ronaldo jeung Ua Messi na mah. Ngararopi bareng di luhur. Coba dihanap di urang di dieu. Bangsa orang-orang kene, salemur urang kene, ya Allah ya Rabbana. Sing sadar atuh setiap orang teh beda, beda karakter, beda pilihan. Da dina usum pamilihan ge kitu aya Ua A, Ua B, Ua C. Beda itu sahalal wajar manusiawi anugerah fitrah ti Allah na kitu. Insya Allah lamun orang sadar karena setiap orang beda, kadituna bakal bisa dewasa dina mayunan perbedaan. Moal sunggang singgung, moal ngewa, masing-masing pelebah eta mah, dan masing-masing boga hujah, masing-masing boga argumentasi, masing-masing boga cakalan. Dina kaifiat ibadah sami. Anu kunut anu henteu, coba ibu anu kunut anu henteu sami henteu. Beda atuh. Anu hiji teu kunut, anu hiji kunut ngeun sami-sami salat. Kitu atuh ngemutna. Jadi anu leuwih luhur tina kabeda urang teh naon? Ukhuwah insaniyah urang. Duduluran sa Adam, babarayaan sa Hawa urang. Anu leuwih luhur tina perbedaan teh ukhuwah watoniyah urang. Duduluran sa negara, babarayaan sa bangsa. Anu leuwih luhur tina kabeda urang teh ukhuwah Islamiyah urang. Duduluran sa Islam urang. Aya manusia sifatna teh jiga monyet, Ibu. Kumaha ari monyet? Kitu we monyet maruwa rawunya. Leungeunna keur ngahuap anu hiji, anu kenca keur ngaremes ka ditu ka dieu. Acan sikuna, acan sukuna kitunya, bari merengkel kitu. Kabeh aya padahal keur tuang eta teh, keur dahar. Pan eta teh gambaran kada demes eta teh Ibu, sarakah. Teu pernah mikir jang batur. Ah nu penting mah urang we kitu. Pan urang mah sok kitunya batur boga hayang we pinah ka urang eta paga boga batur teh. Allahu Akbar. Patuh tengali batur mah geus kabeuli naon geuningan itu. Nah ai urang mican kabeuli kapal-kapal acan. Capek hirup kitu mah Ibu, capek. Matak jalmi anu teu qanaah mah ngarasa teu cukup kana nikmat anu ti Allah dipaparin, capek. Rugi orang teh hirup ngan sakedap di alam dunia, ngan ieu hirup anu sakedap teh dipake hareudang we jeung capek gara-gara loba kahayang. Eta teh tina naon? Tina sarakah jiga monyet tadi gitu. Monyet mah seep dahareun di leuweung ngagalaksak pan ka lemurnya. Naon anu aya teu dipiduli halal haram, pokona asal karangeum asal masuk we kitu. Teu piduli batur ngap-ngapan kalaparan oge lah. Tah jalmi ge seueur anu hirup nangan saukur kitu, ruwa rawel jiga monyet, rawel itu rawel ieu. Cek ibu teh pa atos atuh geura istirahat tong capek teuing neangan maisah teh. Neangan kasap teh babanting tulang wae. Ah bae atuh ibu mengpenghirup. Atuh kawas batur bapak berjamaah tuh batur mah. Ah hoream engke we geus kolot gitu. Jiga nu enya arek nepi ka kolotnya eta umur. Sabab terus-terusan teu malireka capek. Gubrag we pingsan salilana. Maot. Sup kana kubur. Da hasilna teh teu kanikmati atuh ibunya. Kalah ku batur we hasilna teh kitu. Nya kumaru nya bahasana teh naon?
kalah kumaru wae ka ditu, ku budak tere wae ka ditu. Sanes ulah urang teh, tapi ulah jiga monyet mah ngaalaan harta saseueur-seueurna, ajulan pangkat saluhur-luhurna, tapi ulah jiga monyet, ulah sarakah. Sabab jadi poho karena kewajiban. Capek deh hirupna gitu, capek. Kasiksa atau ibu kasiksa.